Masak jengkol dengan bumbu saayana. Jadi caritananya barudak aing keur di imah emak atuh hejol beuy padagang jengkol. Sakilo 15.000 atuh pancik aingnya ieu jengkol heuh budak rada murah jakeur usi meureun. Laju bae aingnya meuli ieu caritana budaknya 2 kilo atuh heuh jucik teteh aing cenah teu ditawar 25.000 2 kilo atuh henteu jaj parasa aing mah dak sakieu ge pan nya geus murah 15.000 sakilo atuh heuh pira kudu ditawar deui. Lanjutnya barudak ieu jengkolna geus dibelahan pandak heuh dikulub ieu kana seuneu kana haungulubna ge supaya empuk haju ieu geus dikulub badak lanjutnya heuh dipek-prekan japanek disemur teuing naon dak nya nu penting mah ieu dikecapan beh aing mah atuh heuh cik aing mah semur bae ngeun kumaha dalaria bae heuh ja ieu bumbuna ku aing geus diulek budak heuh ala kadarna cik aing ge tadi teh bumbuna tuh heuh jengkolna diasupkeun tidak lupa dak heuh diaduk-aduk pan geus diasupkeun geus diaduk-aduk barudaknya tidak lupa ieu dikecapan heula atuh heuh pan dimecinan deui jeung diuyahan atuh geus aing mah bumbuna ngeun sakieu-kieuna aing mah digulaan benyah telok kudu ripuh-ripuh nu penting mah emang ngeunah aya komo jengkol parangsa aing mah jengkol mah dikukumahakeun ya budak ngeunah bae teh nyaho aing nu gelor teh nyaho dalaria ge meureun heuh ngarasa sok ai parangsa aing mah jeung jengkol kaseubehan dahar.